Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dina ieu video baris medar ngeunaan media pangajaran basa Sunda anu materina dongeng. Dongeng nyaeta karya sastra buhun nu wangunna lancaran jeung miboga unsur pamohalan, ilaharna teu kapanggih saha pangarangna. Nah, baraya video oge aya ciri-ciri dongeng. Anu kahiji, miboga unsur pamohalan. Anu kadua, teu kapanggih saha pangarangna. Anu katilu, tata letak sacara lisan. Anu kaopat, galurna singget. Jeung anu kalima, miboga amanat di jerona. Tah, tuluy aya unsur intrinsik dongeng. Anu kahiji, tema atawa jejer. Anu kadua, galur. Anu katilu, tokoh jeung watek tokoh. Anu kaopat, latar. Anu kalima, jihad sawangan. Anu kagenep, gaya basa. Jeung anu katujuh, amanat. Di dieu oge aya wanda dongeng. Naon wae cenah? Nu kahiji aya fabel atawa dongeng sasatoan. Tah, contona sakadang kuya jeung sakadang monyet. Anu kadua aya legenda atawa dongeng asal usul tempat. Contona Situ Bagendit. Anu katilu sage atawa babad. Contona nyaeta aya babad Prabu Siliwangi. Anu kaopat aya parabel atawa dongeng jalma biasa. Contona nyaeta Lutung Kasarung. Jeung nu kalima aya mite atawa dongeng kepercayaan masyarakat. Contona aya Nyi Roro Kidul. Nah, kumaha baraya tos ngartos ayeuna mah. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.